Nu mentak Kangjeng Nabi mah pernah ngajak kaki Imron. Imron, aya naon Gusti Rasul? Yuk urang ningali putri kaula Fatimah yuk. Hayu. Berangkatlah Kangjeng Rasul sareng Ki Imron. Ketunggu cak Kangjeng Rasul kaki Imron. Kangjeng Rasul langsung salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek si Fatimah teh. Ya Rasulullah calik. Ka abah ge, ka abah ka Kangjeng Rasul mah ya Rasulullah bae. Calik. Abah jeung sahabat nu nami Imron. Oh, cek Siti Fatimah tuh piwarang kalebet ka dieu. Gampang ai ka jero mah ngan maneh eta tas mandi kakarak dia make sakieu doang eta keur rapihan heula ai jeung abah onam heuh nya cenah ka jero heula ka jero kamar geus di jero kamar kaluar mana Imron kena ka jero ai eta rambut encan dijilbaban heuh nya dijilbaban heula rapih kakarak geus rapih. Tah Imron teh ke Imron taal cek Kangjeng Nabi Ki Imron asup Siti Fatimah nages rapih percis kos di Kendal lamun Mang Pai nyaba ka imah tatangga budak nurang teh tas mandi susu ditutupan sapotong ka dieu katutupan ka diheunta tuh Mang Pai molotot bae kieu cak Mang Pai ieu asa di sorga bae cak cenah ya sial teh Pai anu cak mana teh ulah waka kadinya atuh sing beneran teu biasa bae buuk rewigan elos kertas mandi sapotong atuh emang geus kitu pagaweana sapira Kendal atuh. Masya Allah nu mantak Mang Pai mah atuh betah jasa ge di kampung Kendalnya na teu kudu ka Jakarta. Mang Pai betah amat di Kendal. Kan gitu Mang Pai. Kunaon Pe? Sorga di Kendal majaknya. Pan bisa sorga gitu. Wabah. Pan gitu Pe. Wabah. Ping-ping sadaekna, susu sadaekna. Guntek betah caknya. Kula nanya deui ka Haji Pendi. Haji Pendi betah amat di pondok sorga dunia. Besar wae cakna. Ya Allah ya Rabbi tuturkeun Kangjeng Nabi ngadidik putrina Fatimah abah jeung tamu atuh kalebetkeun ke heula maneh sadang dan heula eta aurat. Ya Allah ya Rabbi ku rapih ngadidik putri. Masya Allah ieu mah anak magrib can balik diantep endahan mana neangan ai kotok ka mana kotok teh ngampi kotok ai anak teh dipikiran blon jasa teh tatangga PI blon anak kotok mah diteangan anak mareuneuh diantep. Masya Allah naudzubillah min zalik. Gusti Allah nu agung anak balik jam 12 jam 1 sugan ieung kumaha sugan kieu kitu jangan teu tuh banyak ngomong sorangan. Ya Allah ya Rabbi tuturkeun Kangjeng Nabi urang kakarak calik babarengan. Fatimah kumaha ayeuna kabarna? Cek Siti Fatimah ya Rasulullah ai awak mah sehat salaki sehat jeung teu aya naon-naon ngan aya we hiji nu rek dicarioskeun ka Gusti Rasul. Aya naon? Abdi ti kamari candahar. Ti kamari kakarak sapoe kan? Abah geus 3 poe. Candahar tuh deuleu. Abah tah keleh beuteung diganjel ku abah ku batu. Neng mah kakarak 3 sapoe, abah mah geus 3 poe. Coba mun Mang Pai teu dahar. Oh, abah mah diganjel yeuh. Kunaon ku apel 3. Lagi teu bareres. Apel 3, buras 3. Ya Allah ya Rabbi ngawuduk deh isuk-isuk. Bebena jat candahar. Blon tapi
Ya Allah kumaha eta Neng hayangna kumaha apa nabi teh putih rasul manya putih rasul kaayaan susah kieu pangdoakeun kutuan ya Rasulullah selaku abah kaula pangdoakeun ka Gusti pasti diijabah ku Gusti ulah susah-susah teuing datang ka hese dahar sakitu bae pamenta abdi cek Kangjeng Rasul Neng mun abah ngadoakeun Neng supaya sugih pasti diijabah abah ngadoa supaya Neng sugih samekah pangsugihna saarab pangsugihna bisa jasa Allah deket jasa jeung abah mah ngan kieu Neng daek didoakeun ku abah sugih ngan engke di sorgana pangpandeurina asup ka sorga dina ka sorgana kanikmatan sorga bakal dikurangan beda jeung awewe-awewe nu sejen pilih ku Neng sugih di dunia di sorga moal meunang kanikmatan pilih oh ya Rasulullah kajenlah di dunia mah susah ge asal di sorga bae tuh coba anak urang lamun bebeja kitu tah Neng kajen susah di dunia malah asal di sorga anak geus bah pokona komo ka mang paimet geus teu nurut tapi ka Kangjeng Rasul sakali deui abah mun ngadoa ka Gusti Allah babahari abah mah Neng supaya sugih tinggal ngangkat leungeun ya Allah ya Rabbi putri abdi nu nami Fatimah nu suamina Ali supaya disugihkeun sa Mekah supaya disugihkeun sa Arab ya gampang ngan Neng di sorga bakalna dikurangan kanikmatanana jeung bakal pandeuri asup ka sorgana kumaha Neng ulah bah ya Rasulullah ulah tah lamun Neng ulah susah di dunia jeung teuing poe dahar isuk henteu poe dahar isuk henteu engke di akhiratna Neng bakal dibere bandera tilu manusia nu bakal dibere bandera istimewa mimpin manusia saha hiji-hijina ya Rasulullah nomor kahiji Siti Asyah garwana atawa pamajikan Firaun nomor kadua Siti Maryam nomor katilu maneh putri abah geus balah kajen susah di dunia asal engke bae di akhirat cek Siti Fatimah ai Siti Asyah nu mantak cekel bandera kumaha Siti Asyah mah pamajikan Firaun sakitu Firaunna hayang disujudan ngaku pangeran tapi pamajikan mah tetep salaki-salaki pamajikan mah Siti Asyah mah tetep nyembahna ka Allah sakitu di istana nu luar biasa Firaun nu galak biasa tetep Siti Asyah mah ka Allah nyembahna istimewa jasa ai eta lamun peuting salakina hayang meureunanan sare bareng cak Siti Fatimah keistimewaan Gusti Allah kamaha kawasan Gusti Allah Siti Asyah mah ketika maghrib disalametkeun ku Gusti Allah Firaun mun hayang sosonoan jeung Siti Asyah anjingna nu aya di imah dirupakeun Siti Asyah salilana Firaun hees jeung anjing maha kawasa Allah masya Allah nomor kedua abah nomor kedua Siti Maryam sumuhun kumaha emang waliyatullah boh kaistimewaanna dina Quran dijelaskeun datang ka di bunda-bunda Maria ku Kristen mah kelantaran istimewa jasa kadaharan usim tiis aya di usim panas kadaharan usim panas aya di usim tiis ieulah Siti Maryam nu mantak tingali dina berzanji walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam tis'atu asyurin Qamariyah wa ana li zamani ayan jali anhu sada hadara ummuhu lailatam maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudusiyah Masya Allah ketika ibu Kangjeng Nabi rek ngalahirkeun Kangjeng Nabi di hadiran ku manusia surga hiji Siti Asiyatu nomor kedua Siti Maryam di samping bidadari nu lain nu ngadukunanana Siti Asyah jeung Siti Maryam Masya Allah hadara ummuhu lailata maulidi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil
qudsiyah wa akhadhal makhadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam. Iya Karim, luar biasa. Mantak Siti Fatimah engke bakal nyekel bendera di akhirat. Hiji Siti Asia bendera la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nomor kedua Siti Maryam benderana la ilaha illallah Isa Rasulullah. Nomor katilu Siti Fatimah benderana la ilaha illallah Muhammadur. Ibu-ibu engke di akhirat ulah salah neangan bendera. Ulah neangan bendera Golkar engkenya cilaka sia kajen kukumaha. Ulah nuturkeun PI Golkar meleg-melegnya nama. Ye, blon teh budak. Tuh, ngaco bae, Pak. Golkar mah Golkar bae jeung neangan duit. Kunaon kos kitu teh si budak. Kitulah Kangjeng Nabi nu mantak jeung Kangjeng Nabi mali wali dunia. Hubungan antara kaula jeung dunia. Kangjeng Nabi mah gunung Uhud hayang jadi emas. Embung Kangjeng Nabi. Jabal Abi Kubais lapor ke Kangjeng Nabi supaya jadi emas, kemudian pakai berjuang teu kudu make emas teh Kangjeng Nabi. Oh, komo ayeuna mah. Urang kajen kumaha ge teu kudu jaloba mas tono ieu. Antep mas tono mun urang perang geus teu kudu make emas logam mas tono kahareup-hareupkeun katembak geus lah pokok. Hubungan kaula jeung dunia sebab dunia mah percis seperti jelema nu keur berangkat kapanasan kemudian ngiuhan handapeun tangkal kayu supaya iuh ketika panasna geus reda berangkat teu pernah ngalieur deui ka urut ngiuhan.